النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال في آية أخرى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. وقال Syekh Junaidil Baghdad Quddisa Sirruh man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadaya jaga dipe kiamat singkeni syafaat di mangtena. Amin. Ahibbal izza al mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah, para alimil ulama, para kiai, para ustad, para sepuh, para pinasepuh, tokoh masyarakat anu sami-sami halaladir nampak di payunan urang sadaya anu kujisin kuring dipika hormat. Mugia urang doakeun para habaib, para guru-guru urang, para sepuh-sepuh urang, sing para ranjang yuswa anu barokah. Moga-moga kumpulna urang di dieu kempel sareng para dzurriyyah Rasulullah jeung para guru-guru urang jaga dikumpulkeun ku Gusti Allah di bawah bendera Rasulullah Muhammad. Aparatur pejabat pemerintah setempat, atasan bawahan, sipil militer TNI Polri kujisin kuring dipika hormat. Urang doakeun mugia para pejabat urang tinu handap dugi ka luhur sing karenging hidayah taufik ti Gusti Allah. Amin. Teristimewa Sohibul Bait Kiai Fariduddin anu ngajadikeun cukang wasilah ririungan urang di dieu. Luhur manehna mah pangkatna. Lamun Kiai Entis mah tadi pangkatna naon kada? SPDI. Lamun Kiai mah Ki Fariduddin wa epot pangkatna teh manehna mah SOS gitu. Barang ngepel teh. Urang doakeun mudah-mudahan ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamat. Santri muara raya sing barareta, bahkan sing bertambah, mantena mugia sing istiqomah, dzurriyyahna didamel dzurriyyatan thayyibah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Punten sadayana para kiai, para habaib doakeun kuring sing menang hidayah taufik ti Gusti Allah. Wengi ieu urang hadir maulid, kunaon sih kudu maulid? Nu mantap kudu maulid lantaran urang mah jalma kotor. Rumah sate? Jawab, rumah sate? Rumah saurang mada unggal poe teh nyeun dosa tiada hari tanpa dosa, tiada jam tanpa dosa.
kadang-kadang balik ngaji ngomongkeun ka guruna aya di denu kitu dia keneh di pagahan balik ngaji guruna geus diomongkeun deui wae aya nu kitu di dieu nu mana jelema tuh ai Rasul mades yakin jelas jalmi bersih maka kusama besar itu pala hadirin da urang teh ka surga teh lain ku amal perbuatan urang tapi ka surga teh melalui rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata lamun urang ka surga melalui amal ibadah rek make jalan nu mana amal ibadahna cenah kiai sana ngomong jalan tol tuh di luar tuh rame bae kiai cenah kuring mapan osok salat nu mana nu ngasupkeun ka surga model urang pala hadirin wal hadirat sok urang mah atuh salat di mushola awak hate jalan-jalan ka pasar hate ka sawah hate di mana punten ayeuna ibu meme salat maekeun pakaian lebah tengah-tengah salat girimis eta inget ka Allah inget ka pakaian Belum sesurian Allahu Akbar kabayang kabeh hutang inna sholati wa nusuki wa syarimi wa kopi kabeh kabawa salat nu kitu nu rek ngasupkeun ka surga jauh amat pal hadirin wal hadirat hese eta salat kana khusyuk ih ulah kitu kiai da kami besok ngaji kawa epot kami ke bisa khusyuk alhamdulillah kami di salat dohor genep rakaat ih tolol jelema linglung tama leubeting utang Rabbana karim rek make nu mana atuh ka surgana khusyuk teh hese sehingga Rasul pernah melombakan khusyuk cek Rasulullah kieu dawuhan Rasul wahai para sahabat siapa di antara kamu sekalian saha di antara anjeun anu salat khusyuk maka kukuring cek Rasul bakal diberi hadiah sorban sahabat ribut da sadaya hoyong sorban Rasul begitu salat para hadirin pertama anu batal dina kahusuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allahu Akbar cek Abu Bakar Siddiq muga-muga ieu sorban Rasul beunang ku aing rakaat kahiji Abu Bakar Siddiq batal rakaat kedua Sayyidina Umar bin Khattab Allahu Akbar cek Sayyidina Umar andai kata sorban Rasul beunang ku aing pasti tambah gagah dua batal rakaat katilu Sayyidina Utsman bin Affan begitu Allahu Akbar cek Sayyidina Utsman piraku ja aing mah minantu Rasul piraku ya sorban Rasul teu beunang ku aing tilu batal opat Sayyidina Ali karramallahu wajah radhiyallahu anhu kakara kira-kira Sayyidina Ali mah bin as karakter itu cek Sayyidina Ali asana sorban Rasul beunang ku aing batal kabeh cek Rasulullah wahai para sahabat punten cek para sahabat Rasul aya di antara kami nu khusyuk eueuh cek Rasul da anjeun rakaat kahiji Abu Bakar ingat ka sorban kaula anjeun Umar rakaat kedua ingat ka sorban kaula anjeun Utsman rakaat katilu ingat ka sorban kaula anjeun Ali ketika rakaat anu kaopat ingat ka sorban kaula sakitu sahabat komo beungeut nu kararieu ayo nak makan mana ka surgana kiai kami ge osok puasa Senin Kemis eureun Rajab hatam kabeh bahkan puasa mah kewajiban bulan Ramadan puasa nu mana urang mah pindah nyatu puasa ti beurang ka beuting eueuh di urang kampung naon ieu wa sugan aya wae pot urang ti Salopa Pondok atawa di ditu kiai di Parung Kokosan di Sukabumi sugan aya masyarakat nu kieu ketika 3 poe ka puasa ya Allah panjangkeun umur abdi di bulan Ramadan nu ieu abdi hayang pendak jeung bulan Ramadan azam abdi gampang cara batur hatam Quran 3 kali 5 kali 10 kali bahkan bib punten para kiai kamari kuring ngalompakeun di bumi santri aya nu hatam 29 kali sebulan ulah Allah-Allahan itu bagus mangga sih moga-moga orang amin. Amin.
Amin. Paduang Kiai tadi Abdullah Sengkang ngaran mimitina bagus, kaduana Sengkang. Munahun kan korina internasional. Rabbana Karim jauh lah jeung wepotna. Ini mah paling dua mbek cekek soalnya. Ayo nelpon ka kuring. Cagur ta, ieu mbek Jawa sana leuh pasti kan HP aing. Bu, hoyong tak ada putra seperti Ustadz Abdullah Sengkang. Hoyong tak? Hayang tak? Boga minantu doang Ustadz Abdullah Sengkang, hayang tak? Atuh pulung be manehna. Nah, teu kudu ngamodalan deui. Lamun hayang boga anak seperti itu, ya pasantren ke. Kamana bae da loba di Bogor pasantren ahli qiraat. Para hadirin, masya Allah. Sugan ayah orang dia, ya Allah, abdi Ramadan ieu mah hayang maca sholawat 100.000, hayang maca istighfar teh 100.000. Aya nu kitu? Teu aya. Berikut kiai nage. Ieu mah kiai di ditu udah bakal singgung deh. Kiai di ditu di lembur batur. Atuh ieu lembur sadar lembur air. Lembur batur atuh. Rabbana Karim, masya Allah. Nu dipikirkan ku ibu-ibu hiji rek lebaran baju. Ayo ngaku si Arodiah. Masih toh? Ayo masih toh. Si Ici ayo weh. Si Ana. Odah ya Odah. Si Mimin ge. Si Koko Maya. Ayo si Mae. Teh Ijah ayo Teh Ijah. Teh Ijah. Nu dipikirkan hiji baju, ai lalaki mataran mikirkan baju, bener tuh Pak. Aya bae baju pake, teu jadi masalah. Da komo, kuring lamun lebaran teh gampang teh, bari kaos cangklek teh. Langsung ditaki tas, kikiplik. Kunaon Kang Haji? Hareudang, horeng aing teu beli baju. Tapi awewe nu dipikirkan hiji baju, mau ditutup paket terus. Bari nu nganterkeun anak uluk salam teu bener, dijawab teu bener. Ari uluk salam sing balener. Sok coba uluk salam kumaha? Uluk kieu uluk salam. Assalamualaikum. Coba kajaja kabehan hayo. Assalamualaikum. Jawab deui. Waalaikumsalam. Heeh, di dieu mah praktek bener. Engke mah moal. Maalaikum. Kok maalaikum? Maalaikum, jawab deh. Waalaikumsalam, paket. Paket deh bae. Kuduna assalamualaikum. Sok, Bu, Pak. Sugan aya nu mikirkeun teh hayang tamat, hayang hatam Quran sabalik atau hayang hatam sholawat 100.000, istighfar 100.000. Rabbana Karim. Wah, nu kitu, nu dipikeun rata-rata hiji baju, kadua daging. Benar. Katilu pikueh. Nanya awewe. Matak di mana-mana ge awewe mah pantes cek Rasulullah summun qatilun. Perempuan itu racun yang mematikan saudara. Tapi nanti dulu Bung Roma. Jangan bangga dulu Anda. Tapi kita butuh racun saudara. Betul nggak? Iya. Eta beurit lamun teu diracun moal paeh. Pare pasti rusak. Beurit bapak mun teu di mun teu diracun ku si eta ngamuk terus-terusan eta bisa dobrak kolor eta. Heuy, bener teu? Ih, bener. Sebab awe mah punten si eta mah bener pantes keterangan awe mah nafsuna 9. Lalaki hiji. Tapi lalaki akalna 9, nafsuna hiji. So, awewe lamun ka pasar bere duit 2 karung, beak we ku si eta mah kudu nyesa. Dalina jeung awewe mah lamun nawar ge beda, encan gepeng padagang encan eureun eta nawar. Mata kuring mah paling teu hayang ka pasar jeung pamajikan. Ih bener awewe mah lamun nawar teh. Ya Allah, ya lalaki mah ya lamun hayang dahar jeung daging hayam langsung meuli mang duit sakereut daging hayam, sakereut 20.000. Sok bungkus hayang dahar jeung daging hayam. Goreng di dieu. Bungkus langsung 100.000. Tuh, cash. Jajal awewe. Mang duit daging hayam sakereut 20.000. Wah, mahal amat.
20.000 tilu meureun. Allahu Akbar. Cek padagang atuh ibu we nu dagang sakalian Bu. Tuh awewe. Geunah beuteung kiai ngomong sadaek-daek cenah kiai nafsuna 9. Cenah awewe nafsuna 9 lalaki hiji. Ari eta nu kokorobet heula saha? Benar, nu kokorobet heula emang ge lalaki, tapi lalaki mah wepot ya Bung Roma tetep urang motor Yamaha. Meunang gerung mimiti. Aku taplek beungeus. Awewe mah motor Honda nyantai mau dituan mah panasan Honda dilawan mata sagagagana Yamaha mual nahi mudak Honda semakin di depan terus ya terus 2 menit deh dah kuring mah geus jarang kanu jauh teh ondangan dan geus jarang kuring debu kanu tebih ka di bumi dae murang kali sakedik 2 kedik ya. Nah iya mah iya be ya Masya Allah ka mukarom ya wae pot kali itu teh lain ngondang maksa eta mah kuring teh wayahna jeung wayahna kan wayahna mah ngondang maksa mah kitu teh ngondang mah datang silaturahmi barang bawa ka imah kuring tadi boro-boro milu dahar di imah kuring ngendong deui 2 kali daharna kan kuring mah karek sakali di daharna main 2 kali di imah kuring datang mah penting balik subuh itu kuring keur sare balik menat heula kue tadi na 10 colobong tinggal 5 cek aing beda kukulala ieu kue aing tapi alhamdulillah geus maha bajeun kuring muga-muga be anjeunna panjang umur barokah manfaat ilmuna sok Bu Pak hadirin wal hadirat rek make jalan nu mana urang mah puasa teh atuh pindah nyatu di beurang ka peuting ya Allah setengah genep keneh geus nongkrong di hareupeun pembukaan cek akina ka injuna jam sabaraha ieu karek teh pas setengah genep lila amat karek sapoe eta aing geus gareuna kararejo meuli leuleus ti isuk cenah laleur acan rek naon laleur di daharan langsung kokol ditakol di itu tung adan di masjid Allah encan ge nu adan nepi kana bar tahu beak 12 puasa nu kitu nu rek ngasupkeun ka surga jauh amat ti peuting taraweh urang mah paling ge sabaraha poe geus saminggu mah kosong di beta masjid. Betul apa tidak? Witir bulan puasa unggul beres puasa sawal mah dateu witir deui rek make nu mana jalan ka surga kiai tong kitu da kuring masuk ngaji mingguan ngaji ge aya aya kalem aya daek ngaji make emas dengan 1/2 meter puasa salaman assalamualaikum hampura nya kumaha cenah teu daramang sadayana ku aya katempo nusa urang kongkorongna 70 gram mending sibe ece mah ti kamari meni hareudang ben maya nusa urang bajuna anyar rek make nu mana ka surgana cenah kiai kuring mah tukang sodako ge loba hayang ka alam mun eueuh akang ieu masjid bu mun eueuh oco moal anggeus cek saha nu nganggeuskeun masjid mah tukang mas moal anggeus pan duit tadi aya duit wungkul sanu ngagawean tukang pas benar sok make nu mana cenah kiai kuring mah tukang maca istighfar lah maca istighfar ge lepas salaki teu gablek duit coba pamer ka duit eueuh mah beapan kamari geus pamaktira aku Pak eueuh deui eueuh mah astagfirullahaladzim meni gede teh maca istighfar mata muga-muga salakina teu gablek duit wae supaya pamajikanna teu eureun unggal poe istighfar rek make nu mana hayo cenah kiai kuring mah tukang maca sholawat lah maca sholawat aya petir wungkul puri cocok Allah masalah sama doa Sayyidina Muhammad rek make nu mana kulantaran urang maka surga teh hadirin ku rahmatna Allah rek salat urang mah gati salatna husuna teh bati bisa syarat rukun wuduna kadang-kadang urang mah teu panggih malah hadirin nah ieu ayalah keterangan Imam Siri Sikti cek Imam Siri Sikti sing saha bae jalmana urang mana bae nu datang ka hiji tempat di mana dia eta tempat
diperingati maulid Rasul, dibacakan maulid Rasul, faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah, maka eta jalma sarua jeung nyokot taman surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Sebab moal pati-pati datang ke tempat maulidan terkecuali tertanam merasa cinta yang ngagungkeun ka Rasul. Sok ayeuna isukan penting ku epot kumpulkeun deui bapak-bapak ibu-ibu engke malam Jumat kumpul deui di kuring rek naon atuh henteu kumpul we datang moal. Tapi ieu mah ngadangu maulid Rasul. Ya Allah, kapan maulid? Insya Allah urang pasti ayat tertanam rasa cinta ka Rasul. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Makanya Imam Ibnul Jazri yang dikutip langsung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami langsung dicuplik lagi keterangan ini oleh Syekh Nawawi Tadar Al-Bantani. Kumaha cek Imam Ibnul Jazri jeung Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sing sahabae jalmana urang mana baik nu ngayakeun muludan maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal dibere pahala di alam dunia kes ditembongkeun 3 perkara. Amin. Amin. Bedakeun tong. Heuy, bedakeun tong. Hiji, ingatkeun bawa balik ke iman untuk jadi perbincangan ibu jeung bapak. Jeung Imam Ibnu Hajar Asqalani jeung Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sing sahabae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka eta kampung ku Allah bakal diselametkeun satauneun. Amin. Hayang salamet kampungna. Gedekeun muludan. Paladri, eta kampung moal katarajang tsunami. Amin. Moal katarajang gempa, moal katarajang longsor, moal aya paling kaeta kampung berkah ngayakeun mulud. Boh, hayang salamet tina paling gedekeun muludan, gedekeun mulud. Bakal aman 1 tahun. Nu bener Kiai, bisi teu percaya omongan wali bohong, bisi teu percaya omongan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bohong, buktikan penting ieu. Kiai bisa baik. Lamun eta jelema sok masyarakat sok muludan bakal dibere salamat satauneun masyarakat. Amin. Moal katarajang motor. Amin gitu. Moal katabrak mobil. Amin. Moal katabrak beca. Amin. Aing ari eta beca beusi kabeh. Moal katarajang gorobak. Amin. Moal katarajang tukang bilik. Amin. Pas eta lempeng wae bisa belok tukang bilik. Moal dicongcong orai. Amin. Moal kacempet panto. Amin. Ya beri eta kacempet panto atau magabah. Bakal selamat satauneun. Bener Kiai? Bener. Ya Kiai bisa bae ngomong. Buktikan bisa omongan wali bohong. Penting ieu urang ti salopa pondok. Masya Allah. Ulah dikunci mah. Motor tenden di luar. Buktikan. Bisi bohong omongan wali. Bakal aman 1 tahun. Iman atau dikunci, motor tenen di luar. Kumaha Kiai lamun isuk-isuk leungit nasib teh mangarana. Saha bisa ngalawan kana nasib. Udah Kiai nasib aku mah. Kiai dina bisa wae ngomong. Tetangga kami kamari tuh ngadiran maulidan di lembur di ngajian muludan di lembur anu. Geuning buktina eta katabrak motor sampai pateuh syukurin dibawa ka Cimande. Tanya, nah cenah cek ieu bakal salamet. Nah tanya berapa duit nyumbangna. Iya berapa duit nyumbangna. Emang sabaraha? Man anfaqo dirhaman. Saha jalma anu nyumbangkeun maulid 1 dirham. Berapa 1 dirham? Aya pendapat ulama-ulama. Cek hiji ulama 1 dirham 4 gram emas. Lamun emas kuari 1 gram 800.000 kali 4 berarti 3.200.000. Lamun jelma nyumbangkeun maulidan sebesar 3.200.000, lamun emas 1 gram 1 juta berarti 4 juta nyumbangkeun muludanna bakal selamat satauneun. Tak cukup amin kudu 4 juta. Orang dadah doang. Amin mere mah untuk kolong. Ini tadi di babak bukan jalan. Perbincangkan
ku ibu jeung ku bapak ulah eleh ku tukang beca. Ya Allah Rabbana Karim, kuring abdi diulebit ku tukang beca di Serang. Ya Allah, aya 120 bumi tapi eta ngondang 1000 kiai. Ya Allah, eta berkat muni panjang. Ya Allah, nyeun 5.000 besek. Ya Allah, sampai BHS segala tadi bagi sampai abdi ya Allah diarak na beca. Turun tina beca kuring ceurik suku katinca. Oh, kiai sini masya Allah lu kayak nyeri suku aing. Kiai kamu cari nyeri suku aing. Cari kemana nih kok bojongkongan beca. Masya Allah, eta di Roma Rasulullah. Pak, kenapa sampai bisa berhasil begini? Padahal bapak tukang beca semua di sini. Kumajak tukang beca jawabannya, Kiai, kami sapoe nyeng celengan 4.000 perak jeung muludan. Kali 365 hari, geus 1.600.000. Batur mah aya kahai. Ya. Tukang beca. Rabbana Karim. Sampai kuring tidinya mikir ya Allah. Mata boga-boga orang dia sing semangat kana muludan amin. Sing jadi tukang beca kabeh amin. Aduh. Ya Allah tuh kos kitu batur mah karena himmahna wahara. Rabbana Karim. Leuh kiai keur salat belum tentu cek nyana. Cek manehna kan salat mah rese eta salat ada jarang nih nyamanya lagi eta. Eta berkana muludan ku pohara cek muring masyaallah atuh ulah diturutan teu salat nama. Salah atuh. Pos muludan teu salat ya itu. Da eusina muludan mah ya eusina teh nu tara salat supaya rajin salat, tara ngaji supaya rajin ngaji. Tadina teh aku di tetangga sing alalak. Eta eusina mulud. Nu tadina tara berjamaah sing rajin berjamaah. Nah, kartos. Euy, kartos. Cing, Bu, Pak ya lebat ya. Pak, Bu, sabaraha nyumbangna? Tadi 4 juta. Nurosa 4. Tuh lebat nyumbang beres ya. Cenah teu mampu Kiai. Samampuna. Ketika orang ada kemauan pasti yakin para hadirin. Maka ketika maulid dibacakan Rasulna hadir. Kenapa Rasul hadir? Sanajan ngayakeun acara saalam dunia aya 1 juta acara sapoe saalam dunia kabeh maulid di dia maulid di Indonesia maulid Malaysia maulid Singapura maulid 1 juta ngayakeun acara tetap Rasulna akan hadir. Kenapa akan hadir? Kunaon hadir? Keudi 1 juta acara Rasulna hadir. Tong jauh-jauh contohna panon poe nyangan alam dunia sekaligus kan alam dunia kacangan tuh ya apalagi Rasul anta samsun anta badrun anta nurun nuri anta siru alawi anta mis Rasul matu cahaya di atas cahaya para hadirin wal hadirat. Matahari baik bisa nyangan salam dunia atau apalagi Rasul dan matahari asal natina cahaya Kangjeng Rasul. Nah ye Bu Pak, geus mudah-mudahan kuberkah hadir muludan urang aya rahmat Allah Subhanahu. Nah ieu tadi terus naon gitu tujuanna diperingati maulid kudu muludan deui urang mah lantaran rumasa jalma kotor Kangjeng Rasul jalma bersih moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah ngan urang kekeh hayang nyambung iyalah ngadenge keterangan ulama Imam Sirisik tadi maka insya Allah dengan peringatan maulid ieu urang teh keur nyambungkeun zahir batin ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu para hadirin hadirat nu mawi Kangjeng Rasul begitu ditanya usaha ku putrina Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan para sahabat yang lainnya, ya Rasulullah mohon sahabat Fatimah aya naon meureun da ajeun mah Rasul kami mah jalmi biasa terus alim pisah kami jeung anjeun Rasul moal pisah
di dunia hayang hiji di akhirat hayang hiji terus pan anjeun mah rasul atuh lain deui bahkan cek rasul dia idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Nanti di yaumul qiyamah Rasulullah itu malah hadirin jadi raja nasakabeh para nabi dimulai Nabi Adam dugi ka Nabi Allah Isa alaihis dan nabi-nabi yang lainnya wa khatibahum bahkan Rasul ya akan khutbah nanti di yaumul qiyamah wa sahiba syafa'atihim bahkan Rasul bakal mere syafaat dia ke DP kiamat tapi ghaira fakhrin cek Rasul aing teh teu kabur sanajan kunci surga dicekel ku aing cek Rasul aing teu kabur aing teh biasa bae cek Rasul teu kabur teu sombong masya Allah. Terus cek Siti Fatimah jeung para sahabat ayeuna Rasulullah ayeuna engke jaga di kiamat kami neanganna di mana oh cek Kangjeng Rasul wahai Fatimah wahai sahabat nanti di yaumul qiyamah kaula teangan pertama di jembatan Shiratal Mustaqim. Sahabat nangis Sayyidatuna Fatimah az-Zahra menangis bade naon salira Rasul di jembatan Shiratal Mustaqim wahai sahabat wahai Fatimah kaula engke rek ngibarkeun sorban kaula supaya umat kaula nyabrang di jembatan Shiratal Mustaqim kalbarti bagaikan tidak sebab nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim parahna 1000 tahun lurus 1000 tahun turun 1000 tahun nanjak dihadapi ku model beungeut model karari model urang Rabbana karim mun eueuh syafaat Rasul rek kumaha eta Kangjeng Rasul ngabelan urang rek pelit keneh kana muludan jawab rek teu nurut keneh ka Rasul jawab sok urang kumaha Rasul teu minta dibalas jasa tapi Rasul hanya minta ke umat cuma satu baca gentong apa kata Rasulullah wahai umat jangan kau permalukan aku di depan Allah subhanahu wa ta'ala masa itu Kangjeng Rasul hoyongna ukarunya ka urang sebab eta nyembat bu di jembatan Shiratal Mustaqim panon poe 7 tumbak ya Allah leutikna eta jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan rambut dibelah 7 seketna melebihi daripada pedang Rabbana karim maka cek Rasulullah aing nekibarkeun sorban aing supaya umat aing nyabrang di jembatan Shiratal Mustaqim kalbarti bagaikan kilat moga-moga urang kacanakan amin amin sebab umat Rasul nu masuk surga tanpa dihisab deui sakolong dunia itu 70.000 umat ya kira-kira urang Cisalopa ka bawah asana ayo banget gini mau fotongan cuy makanya sahabat protes Kangjeng Rasul punten makanya Rasulullah protes ka Gusti Allah ya Rabb ulah sakitu teuing karunya umat abdi tambahan iya Muhammad cek Rasul cek Gusti Allah ditambahan ku aing tina 70.000 cek Gusti Allah saurangna bawa rombongan 70.000 berarti 70 kali 70 kurang lebih 4.900.000.000 katakan 5 miliar umat Rasul masuk ke surga tanpa disadai alhamdulillah lamun 5 miliar orang dia ke bawah moal mungkin heula Roma ram jadah doang kalau main bawa bae Roma nanti dulu lamun diuji umat Rasul di zaman baheula dugi ka ayeuna atuh aya mah 10 triliun mah jangan pamajikan anu opat boga anak 13 boga anak 40 maka anaknya mending loba tuh seperti sahabat Rasul ya Allah Sayyidina Anas menurut satu kaol anakna putra Sayyidina Anas 125 cek sakaol 100 Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gaduh putra 99 ini bu teh kini bukan anak 100 wow putu dobrak hari anak lo mending loba bu mending loba boga anak 25 gelo 5 aya kena 20 nu kumaha aya nu peang nu cendol nu buru nu hideu nu geuneuh aya nu jagung we aya anak panto we noto nu pendek we aya dipoto sirana deui teu beunang nu hideu we aya
oh hideung nu bodas pasini we kulitna nu bodas sia macana hideung kulit teh oh aing mah kajeun cek main kulit aing hideung mah lila ka belok mangka ulah sedih nu kulitna hideung lila ka belok aja datang deui tak moal ka ciri padarkeun baju wae setan hei Bo, mending loba boga anak mah. Boga anak 20. Mun sare jadarkeun mah teu imah. Buak ka baris sigaluk Bandung. Di tengah imah anak, di kamar anak, di pedaringan, di gua anak, di kandang sulu anak, di kandang domba anak. Aduh kabeh. Maling wae kana asup. Barang di itu maling. Aduh, naon dicoba tuh indah anak manulu cenah. Kabur langsung maling. Angkat boga anak mending loba. Tuh cara tatangga kuring ya Allah di Gaduh Putra 15 eta Kiai biasa mun datang lebaran tema kuring Kiai silaturahmi bapana ieu cenah ji cenah ieu anak akang minantu kau gue dibawa dia minantu 30 atuh aing deh aku adu-adus ya Allah kue dalam pancolobong rengsek kabeh da cek bapana aja budak cek akina daharan di make barokah dalam pancolobong poe aing deh kumaha tak Kiai hewa henteu ngenak besa eutik kue pot rengsek pangaruh boga anak lob boga anak lob mending loba boga anak mah ulah seutik amin tuh sebenarnya amin ala launa ba anak loba mah ya Allah cek para sahabat Rasul geuning eta di jembatan Siratal Mustaqim kos kitu mohon para sahabat kos kitu tadi jembatan Siratal Mustaqim teh engke kaula rek ngibarkeun sorban kaula supaya umat kaula nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kal barqi bagaikan kilat amin ya rabbal amin makanya Rasul protes deh 5 miliar umat Rasul yang akan masuk surga tanpa dihisab protes deh Rasulullah ya Allah tambahan deui karunya ka urang Pandeglang, ka urang Serang, ka urang Bogor, Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Ya Muhammad cek Gusti Allah ditambahan ku aing cuma 3 siuk. Cuma 1 siuk kan dirahasiakan oleh Allah. Udah terang, Rasul kita terangin. Ting sasiukan 10 miliar, wallahu alam 2 sasiukan 10 triliun, wallahu alam ngan moga-moga urang kabawa siukan anu eta. Begitu urang cisalo pare ka neraka, siuk ka siuk alhamdulillah. Ngan mucung teuing burung sulung teh murag deui eta si mucung teuing tadi. Jadi murag deui wae. Masyaallah. Ting bu, teraskeun ya. Teraskeun ya. Aduh, ada kan beres 2 deui teh. Jam raya. Jam 12. Cukup acara teh ulah leuwih jam 12 kayak di kuringna jauh. Jadi kali teh 4 jam setengah. Masya Allah, kali pepek 9 jam. Kuring, coba ingun hees naon Pak. Dina daripada cuma alhamdulillah moal karasa capek ari urusan hate mah mantap kudu kieu. Al jasad khadimur ruh. Lamun jasad nu ngahodam kana ruh hirup moal capek. Tapi lamun galikeun aruh khadimul jasad hirup bakal capek. Tuturkan ka hayang nafsu. Bakal capek hirup. Tapi ketika hoda jasad ngahodam kanu jadi ruh, para hadirin, hatena aya di mana? Hatena aya di pengajian, hatena cinta ka Rasulullah, hatena cinta ka Allah, moal aya capek. Doang urang bogo ka hiji awewe. Ya Allah, awewe nabi itu di mana? Di Gampang Surade. Kulantaran urang bogo, atuh deket wae lantaran bogo. Ripuh lamun jasad lamun ruh mahodam ka jasad kuduna al jasad khadimur ruh waruh khadimul qalb kitu kuduna atuh balajar ngan eta mah rada jero teuing ngomong terus kalau diperpanjang bisa ngajeroan nah kitu lah anak atuh ting lemah dia ya para hadirin wal hadirat. Maka nu kadua cek para sahabat Rasul lamun anjeun teu aya di jembatan Siratal Mustaqim
pilarian anjeun di mana? Teangan kaula di Talaga Kausar. Rabbana Karim. Talaga Kausar eta hiji talaga anu eueuh nabi nu sejen teu bisa nyokot kecuali Rasul. Masya Allah. Terus pada naon anda di Talaga Kausar, wahai sahabat, wahai Fatimah, kaula rek minum, rek merek minum ka umat kaula, sebab di alam mahsyar hausna andai kata jelema haus nyedot cai lautan ku saurang beak cai lautan disedot haus can beak lautan nages beak tapi haus can tamat-tamat. Rabbana Karim di alam mahsyar. Oh ibu lebah dia makana rek diinuman ku kaula umat-umat kaula supaya seger. Cek para sahabat Rasul kanggo saha eta Talaga Kausar kanggo umat kaula urang cisalopa bara-bara kok belum tentu jeung sajeng umat kaula hiji nu sok dawam salat duha. Ulah amin wae kudu salat duha. Salat duha teh eta ibarat dina salah satu kitab diterangkeun salat duha teh ibarat anak minta duit ka indung. Tadi bare mah terus bae Pak, mah duit, main jajan, tahu bulat. Mah duit. Tuh tingali doa salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama fangsilhu. Ya Allah Gusti, mun memang rezeki abdi di luhur langit pang turunkeun berlak hujan kabeh kabagian. Kuasa kebocor imah. Wa in kana fil ardi fa'khrijhu. Gusti, mun memang rezeki abdi aya di jero taneuh, pangaluarkeun gurudug tales. Di jero taneuh. Sampe. Wa in kana ba'idan faqribhu. Mun memang jauh rezeki abdi pangdeketkeun, tukang kredit ngaleup ka tiap dapur. Bener teh? Minta ibu sing rajin sholat tuh, sing rajin sholat tuh, insya Allah. Salah kina ngojek, ibu nungan wa ya Allah Gusti salah kade pagaweana ngojek ya Allah. Moga-moga ngojekna sing diselamatkeun ya Allah, sing salametin tilang polisi ya Allah, sing rame muatanana ya Allah, mun bisa mah cenah ini wae. Artina mah cemburu. Salah kina geuneuh. Tuh, bu, Masya Allah, masuk salat duha. Itu. Dua, jeung sahade Talaga Kausar. Talaga Kausar jeung jalma nu rajin salat sunah awabin. Kapan dilaksanakan awabin? Ba'dal maghrib. Berapa rakaat Kiai? 20 rakaat. Najwa ya sepuh. Ai ka surga hayang ai Talaga Kausar hayang nginum. Ai ka surga aya ai awabin 20 ngap-ngapan. Kiai encok 10 rakaat bae. Kiai asam urat 8 rakaat bae. Kiai kuring mah hareuna asup angin 4 rakaat bae. Kiai kuring mah laleuleus 2 rakaat bae. Kiai kuring mah cenah sangheuk wegah modal wae. Kapan Anda mau meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala? Geus kol, kudu gablek pol, tereh malalod. Idza kunta sabiyan tal'ab ma'as-sibyan wa idza kunta syabban wafilta bil lahwi wa idza kunta syaikhan. Masya Allah, di mana-mana anjeun keur ngora budak leutik umur, anjeun teh ulin ka dieu ka ditu, main ka kapalan, main talereng, main gundu nya teh gundu buleut. Kaleci, lain kaleci bapak sia. Keur leutik mah main mobilan, main tembak-tembak keur leutik. Idza kunta sabiyan tal'ab masidan, main keur leutik ieu. Wa idza kunta syaban, ketika Anda geus datang umur pemuda teh ngaran pemuda saban teh di umur balik ke 40 tahun itu sab. Ketika Anda umur daripada balik sampai ke 40 tahun, gopil tabil lahwi, poho ibadah ka Gusti bring ka dieu, bring ka ditu, malam tahun baru, ku dieu, ku ditu, jeung petasan dah deh roh jeung saja mana. Menikah rieung keur penting ceuli aya sakata pongporekan. Pemuda ngajalar ajar ditu, bangkan. Woi, kenal sih ya? Pemuda, nunggu jam 12 kan adik. Jarek naon kok jam 12, lain kamar ge aya jam 12. Lain deui kok masih ada nu gelo cekuring. Aya nu manggang lauk, nu manggang ayam, nu manggang
iya bangun itu ayah pemuda itu boga naon duit boga pakai itu gablek berair mana mana meruntah we ada saya dengar duduk imah di lebah dia wa idza kunta syaikhan sirta dhaifan ketika geus umur kolot lemah ibadah famata ta'mal lillah hendak iraha ibadah ka Allah da keur leutik uring jeung budak leutik keur pemuda urang abring-abringan poho ka Gusti Allah geus kolot payah hendak ibadah ka Gusti Allah mantap ibadah mengpengker ngora memeh datang pol sababa ka qoblah hiromika mumpung masih muda sebelum datang tuh geus kolot mah boro-boro nek maca Quran huntu permisi teu bebeja-bebeja aja bener teh ya Allah sarroy ya roh sayor rayo mantap geus kolot kieu mah tong maca lobakeun maca Quran anu teu bisa mah sebab orang maca Quran teh akur jeung tauhid mah bahaya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil qur'ana athimun ngaos tajwid eta wajib hukumna tuh maca Quran luar tajwid banget dosa nu panjang dipendek nu pendek dipanjangkeun teu bener lobakeun cek Habib Abdullah Al-Haddad sahibul kutubul irsyad wal bilad wal ibad cek Habib Abdullah dina karangan kitabna Risalah Muawwanah dina kitab Nasaihud Diniyah di akhir zaman ayat 2 kalimat untuk orang-orang bodoh seperti kita kalimat yang akan bermanfaat untuk kita beda kentok hiji kasratul istighfar 2 kasratus sholawat pertama lo bahkan maca nah gunaon ngalobakeun baca istighfar sabab urang rumah saloba do geus istighfar teh urang hayang diampura dosa ngalobakeun maca sholawat di dunia hayang disanter ku cahaya Rasul di akhirat hoyong kenging syafaat sajalma maca sholawat sekali Allah bayar 10 kabagusan 10 kagorengan dihapus sajalma baca sholawat 10 Allah balas 100 kabagusan sajalma baca sholawat 100 Allah balas 1000 kabagusan sajalma baca sholawat 1000 sampai sapenting hakun Allah alla yu'adzibahu hak ka Gusti Allah moal nyiksa ka eta jelema ulah eleh ku presiden Republik Chechnya Rabbana Karim negara Eropa yang maju sekarang ini Republik Chechnya kenapa? Kuring ke Mekah 2018 Presiden Chechnya ngiring hajian itu mabitna waktu mabit di Mina itu pakai helikopter ya Allah cukuring saya tak anu nyaun kepala rombongan jeung polisi cukuring ya Muhammad men hadza ngerti tak? من هذا هذا رئيس Republik Chechnya Masya Allah 4 jam pakai helikopter begitu main hayang jadi presiden terus kita lebat ke Kabatullah lebat ke Makom Rasul ternyata presiden Republik Chechnya baca sholawat sehari semalam itu 5.000 kali itu ke 10 tahun Masya Allah. Kalau sholat berjamaah imam pertama rombongan habaib dzurriyah barisan pertama barisan kedua para alimil ulama barisan ketiga baru pejabat pemerintah ya Allah pohara batur eta sakitu presiden Ari Oco dan pemajikan RT aja mau kapan ibadah rek iraha deui nungguan engke cek pemuda Kang Haji kayak baik kuring mah moal kagera salat ke geus umur gocap mun panjang umur mun modal duh mata mah bener ngora gering ngora mah mata jelas keneh maca Quran coba geus kolot cek incuna maka tempat kene ya Quran ngantuk breng mama ya huruf Quran ngahiji kabeh teka tempo kaditukeun lieur mama ya ge rojak tanah apa rojok matana itu rek ngaji denge ceuli budeg lah jelema budeg ngaji ngaripukeun ustad geus maca bib kitab mana mah rolong ngobrol sorangan
mantap kuring sering ngomong jelema budeg mah tong dibawa ngaji kuduna diajak demo dan saya tak paling hareup sanajan pes talking dorodot teu kadengieun ku saya mah nyawa paeh dari alhamdulillah ya Allah jalma nu rajin salat sunnah awabin masyaallah pernah encan gitu apa banget bakuring nyaho sholli sunnah al-awabin Allahu akbar mangkat mun salat maghrib tong geura turun kecuali geus bada salat isya kudu kitu baca istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi baca 5 kali la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in nyaho saya kasih kodir nama eta aya maca 10 aya maca 7 aya maca 3 aya teu maca urang Cisalopat anu teu maca terus Allah ma'ajirni minanar 7 kali baca hebat kurang dia ngomong nama Allah ma'ajirni minanar ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina sono jauhkeun abdi tina sono aya rokok di kenyaotan wae padahal kada tak kabiwir eta tapi ulah sih ngarokok mah terus kendak kuring ngarokok punten Bib eta dina karangan kitab Habib Zain bin Smith awas ya kita awil ya ayat 3 faedah keuntungan jalma nu tukang ngarokok hidup mengarokok tak saat saya modal besar lagi mau dis ngarokok ini modal matu ya di Roma dengarkan modal ya orang jadah doang jalma nu tukang ngarokok cek Habib Zain bin Smith aya karangan kitab na dikuring nu tukang ngarokok mah bakal boga 3 keuntungan bedakeun tong mantap ibu lamun salaki ibu ngarokok tong ditarik moal nurut saya mah berikut aing moal kudu nurut ku dokter ge moal nurut aya aki-aki pan diperiksa waduh ngokoh cek dokter bapak udah berapa tahun ngerokok 40 tahun dok enggak edan dok nggak sadar ya Allah penyakit tuh bapak nggak takut mati merokok terus enggak dok emang kenapa aya korek paeh rokokna seungeut deui masa salah ya ta keseuneun paeh coba korek seungeut deui rokokna nu ngarok pertama nu kauntungan untuk ngarokok dengekeun Bung Roma ieu Roma kadaluarsa nu hiji nu ngarokok mah hirupna moal diudag-udag anjing edan naon sababna sebab anjing curiga leungeunna kos kieu disangka nyakel pangebuk ku anjing hiji cakabe bisa dia 2 nu tukang ngarokok imahna moal kapalingan diintip ku garong ngebul kene waduh masih kena nyari buktina ngarokok kene si orang puntung nasa geus molor buka imahna 3 nu tukang ngarokok moal katarajang panyakit pikun budang sare mana rokok aing moal pamajikan ditanyakeun rokok hidup nu ngarokok hidup ayangna saya dibela ieu tadi ngadoa Allah ma'ajirni minanar Allah ma'antas wa mingkas wa ilaika yaudus nah nyaon nangin kata salam unggul ieu jika tukang wudu kurang dikada anak buah wae pot ya terus baca kadituna laqad ja'akum alam nasrah terus langsung sampai tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail sampai bi ghairi hisab eta teh ya tina syahidallah itu menang ijazah langsung Nabiullah Khadir ka Kangjeng Rasul kieu asbabul wurudna punten ya Muhammad ya Rasulullah cek Nabi Khadir aya naon Khadir coba pambejakeun kaula minta urukankeun hiji kalimah anu nyababkeun manusia maotna mawa ilman Islam cek Rasulullah atuh duka Khadir kuringnya kudu naros ka Jibril naros Rasul ka Jibril punten ya Jibril aya naon Habibur Rabbil Alamin kakasih Allah punten Khadir naros ka kuring coba pambejakeun ka kuring naon hiji wiridan nu matak manusia teu mamang deui maotna mawa iman cek malaikat Jibril atuh duka Muhammad kuring ge kudu naros ka Gusti Allah naros ka Gusti ya Allah ya Rabb cek malaikat Jibril Habibur Rabbil Alamin kakasih anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi
eta naroskeun pangbejakeun naon hiji wiridan nu bakal nyalametkeun manusia yakin dunia akhirat bahkan mautna teu mangmang nyandak iman. Cek Gusti Allah, ya Jibril bejakeun ka Muhammad sing sabae jalmana urang mana bae tiap-tiap pos salat maca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal inna dina indallahil qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir sampai terus bil ghairi hisab. Maka cek Gusti Allah Jibril bacakeun ka Muhammad eta jelema teu mangmang deui yakin mautna bakal mawa iman is. Nah, mau diteruskeun ku ilahi ya rabbi subhanaka maka subhanallah 30 cong cepet-cepet reka mana 11 atuh aya bisi eta teuing mah 33 atuh subhanallah lamun subhanallah dicepetkeun moal bener hati ke sok subhanallah alhamdulillah cepetkeun moal bener alhamdulillah kamu Allahu akbar lamun dicepetkeun moal bener jasa Allah jadinya muji la ilah nah udah loba kiroma 33 we aya hayang loba mah sorangan mah tong ngajak-ngajak batur sampai ka coplok tesiras bodoh teuing bang urang ngadoa eta ngadoa lamun nu hadirna lobaan kudu paham jadi kudu sikon situasi dan kondisi kok mau sebagian berkat ngadoa lillah bener lu amin balik ini jelas mengaduk capek-capek ngising dibaca itu kira-kira sedang atuh pendek ting tong panjang ting sedang wa gitu ieu mah aya kiai ustad rek haulan diberek nu hajatna pos ditompo arwah jamaah di 300 jelema untung we ustad anak bawa ya pot langsung main adorot wa ila arwahi ahli sahibi hadzal bait anu teu kasebut tong marah al-Fatihah atuh kalau kabeh euy tidinya ngadoa lamun di masjid imam nu ngadoa urang nu ngaminan ibu ge sarua tong waka turun ke salat maghrib can beres salat isya. Nah, imam nu ngadoa, urang nu ngaminan. Gitu, ibu ge ngadoa. Kiai kumaha da kuring teu bisa maca bahasa Arab, jadi ngadoa teh bisa ku bahasa Arab, tos we ku Sunda. Kieu ibu ngadoana, ya Allah Gusti, hampurakeun dosa abdi, dosa ibu rama abdi, dosa guru-guru abdi, dosa tetangga abdi, dosa salaki abdi, dosa putra-putri abdi. Paringan taufik hidayah sing resep kana ibadah jauhkeun fitnah dunia jeung fitnah akhirat salehkeun putra-putri abdi sadayana ya Allah ulah wa kageur di motan ieu abdi mucan dihampura dosa terakhir minta rezeki jeung bakal ibadah da urang nasalih warzuqni ya Allah duit ya Allah duit listrik dan dicabut 3 bulan cenah ya Allah salaki lockdown terus saya Allah ngalumpuk si kelamak buruk ya Allah duit ya Allah menang dia ngadoa kitu menang ya goni we rojaku duit tujuanana terus kadang suci Allah duit ternyata mah panjang teuing kiai ngadoa kitu mah ayo ringkes ya Allah ngarti meureun ya Allah paham kali ya Allah beres terus tidinya salat sunnah ba'da maghrib langsung awabin nungguan isya maca-maca sholawat salawatan mana sholawat seueur aya sholawat kamilah aya sholawat munjiah sholawat ibrahimiyah aya sholawat asrar aya sholawat taisir aya sholawat petir aya sholawat mana gitu eta ibu nu naik petir jelek Allah sallallahu alaihi wasallam nah sholawat petir eta bisa tara gampang Allah sallallahu alaihi wasallam itu salawat aja ngaranna. Nah, mata lamun salaki namil pemilu kan ditanya, "Mah, sana ceramah kita malu di mana gelang?" Menang naon? Salawat petir. Terus
terus ya. Terus Kangjeng Rasul lamun anjeun teu aya di Talaga Kausar, pilarian di mana anjeun? Pilarian kaula di pintu surga. Rada ngarentet Siti Fatimah rada atoh jeung sahabat. Bade naon anjeun? Bade ngagupay seluruh umat kaula. Sebab cek Kangjeng Rasul, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Sesungguhnya surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi-nabi yang lain terkecuali cek Rasul aing heula nu asup ka surga. Masya Allah. Wa hurrimat 'alal umami. Surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat saja hatta tadkhulaha ummati, sehingga umat aing heula nu asup ka surga. Alhamdulillah. Rek bengal keneh lae teh nurut ka Rasul. Kurang kumaha, kurang kumaha. Terus terakhir dengekan bawa balik ke imah ya. Hirup nu paling ngerahangan kieu menang nikmat syukuran. Salaki menang duit 50.000 syukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahar komplit ada mie ayam, aya goreng tempe, aya sayur asem, aya sambal, aya kerupuk. Poe kadua 40.000. Goreng ayam leungit. Nah, kemana goreng ayam? Kan 40.000. Oh iya. Kurang lumayan. Poe katilu 30.000. Tempe leungit. Nah, tempe kemana? Kan 30.000. Poe kaopat 20.000. Hanya ukur ayah uyah jeung kejo. Mah nu sadena kan 20.000. Poe katilu meunang 10.000 aya sayur beungeut tungkul. Cuma uyah doang jeung bawang eta kok ieu ngagala sayur beungeut gitu ngaranna eta. Wah mun nu bewokan kieu ya. Disangkana meureun eta na bukurna. Bungu bewok dewek solangan. Kita sayur banget karena Roma. Rabbana karim, masya Allah. Syukur aja mana nikmati Gusti Allah. Alhamdulillah. Geus kuari mabuk, ieu nu jadi biang penyakit teh urang teh nafsu urang nu tidak terkendali. Benar. Mantak nafsu wahia syarrul a'da. Goreng-gorengna musuh di alam dunia ialah nafsu. Nah, mantak kurang lalaunan direda eta nafsu, lobakeun maca Maulid Rasul, lobakeun maca selawat jeung ngaredam nafsu. Ulah loba teh kahayang. Betul? Benar. Iya, mantak ieu biang kerok teh mata sebenarnya mah. Mantak wali pernah anu debat dua wali. Cek wali nu hiji, Gusti abdi hayang buta. Hayang buta lantaran naon? Timbulna nafsu jeung sawat gara-gara nempok, timbulna persinahan gara-gara nempok. Ya Allah, pemuda nempok awewe di tukang eplok cendol, jalannya bagaikan jam saiko, tik-tak tik-tak tik-tak. Sebab eta lamun awewe ditempot di tukang, ditempot di tukang awewe eta setan nempelna di bujur. Ndeta, moalta, arekta, lamun eta setan, lamun awewe ditempot di hareup, setan nempelna beungeut. Andak tempo awewe. Waduh. Masya Allah, kok mau kondangan. Wih, iya make bola-bola. Iya halis geus pelung menangin Gusti Allah, dilempengkeun ku eta. Cepret mereka dia, mereka Jibril tolol sia. Nah, dilempeng-lempeng deui bae. Menang Gusti Allah ya pantes kieu sia deui ku tolol cek mereka Jibril. Ih, ka dia berat hideung. Ya Allah, balik tengah poe pegat sabelah. Percis sigagalangan rempak kabeh. Iya ka dia biru, ka dia iya ka dia mohon maaf ibu kayak udah tua jangan sodang dan amprekan. Nah sebabnya mohon maaf saja bedak mahal, kulit anda sudah tidak bersahabat dengan bedak. Di kandelang bagaikan oncom supaan. Mohon maaf.
eta ieu ka dieu dimedokan, ka dieu biru, ka dieu hejo, ka dieu pink, ka dieu ngaranna make up. Mata geus kolotna ulah sok memek apaan? Ih, mendadah sia. Heuy, geus kolotna ulah sok memek apaan? Cenah jorok kiai, komo lamun dibalikeun pan memek eta. Aduh. Salat ulah ngana. Tadi ku bentes. Heuy. Geus kok. Lu tahu diri. Punten. Heuy, terus ya. Terus. Eta wali teh debat cek wali teh aing mah hayang buta bae. Ka baturan anak. Nah sebabna ieu gara-gara nempok. Hayang imah gedong gara nempok, hayang emas anu alus gara nempok, hayang ganti mobil gara-gara nempok, hayang imah opat tingkat gara-gara nempok, hayang baju bagus, hayang baju ieu baju itu gara-gara nempok. Maka aing mah cek eta wali hayang bisa buta ku Gusti Allah. Maka aya paridasa punten aya paridasa pantun, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke laut, dari mana timbulnya zina, dari mata turun ke kanzut. Nempok kadang-kadang. Tan nempok mah tuh udah moal ka hayang atuh. Sok tempo nu buta, euy si hayang anu tuh hayang aing mah. Tuh ieu meuning alus cek aing mah goreng atuh tan nempok. Tuh awe meuning alus beli geulis cek aing biasa wae atuh tan nempok. Ya Allah, tapi wali nu hiji di embung. Aing mah embung buta hayang kieu bae. Nah sebabna sia embung buta. Cek hayang buta teh lantaran aing mun salat mun rek salat bisi mincak tai kotok. Tungtungna teh usah salat aing dekat tempo. Ya Allah, sing horeng buta ge buta hate. Apalah arti Gatot Kaca mata molotot tebeguk mah. Doang orang Cisalok. Ih eta sia ngaku. Tapi hatinya yang tajam. Lihat kadang-kadang banyak tunanetra yang tahfidz Quran. Ai urang nu molotot eueuh. Benar. Di nu buta tajam pikiran anak. Kadang nu buta wih, kada ego setik. Ya Allah, dituntun agalangan tedek. Gengsi mainan. Wah naon sih cuy. Polesen puju bah. Ku macam mana? Iya sawah lo baca ian sing goreng. Ya salah ya kana eta. Karena dahar main aja batuna, iya sayur sop, iya sayur asem, iya kobokan, nu diuyup kobokan. Cek batuna, woi nama kobokan, aku mah jawabna, wah masing-masing hobi lah. Bisa wae jawab. Terus nama di perapatan, dik, pada eta aya anu buta nyabrang tukang ojek kuat barber, nu ngarokok kuat di balangkeun, nyabrang sembarangan di jalan raya, waduh tukang ojek barber kuat genepan ngopung. Kok kabeh polos ya cenah, main ieu lain itu naon, watados. Iya nak nyapa, main minta tolong ke kami, main sembarangan, main sambrang wae, teu ada polo. Nah, saya yang ributkeun aing. Atuh ho, teu bisa katabrak mobil. Ih, kunaon gitu? Aing mah teu khawatir. Cek manehna, naon sababna? Mobil nempo aing, aya supir teh ngerem. Aing mah khawatir mobil cici katabrak wae. Jawabanna. Orang buta hati ketika jelema geus buta hati marese yung pahum layar jauh. Ya Allah geus buta hati mah ibadah embung, salat embung, dinasehat embung, batur muludan nama cuek bae, batur pangajian sia mangajedog wae. Nah ieu para hadirin hadirat nanti engke karasana ketika geus maot. Ketika geus maot siksa kubur langsung, siksa Allah datang. Kumaha ngomongna? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihah. Ya Rabb, kami kuari geus ningali kana siksa Gusti, geus ngarasakeun siksa Gusti, geus ngadengekeun siksa Gusti katempo ku kami, ngarasakeun ku kami. Ya Allah, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia ya Rabb. Rek naon sia cek Allah? Na'mal shalihah, kami rek ngamal saleh. Bohong cek Gusti Allah. Tiba heula kiai ngabuadag ustad loba pangajian pakalaya Habib loba kunaon sia teu nurut.
sebelum datang penyesalan. Saudara-saudara, hayu ayo orang babarengan wayahna ucap jeung lengkah sing ngajarikeun ibadah, sing alakur jeung tetangga, sing alakur jeung dulu. Amin. Aya masalah gede jeung tetangga leutikeun, aya masalah leutik beakeun jeung tetangga mah ulah masalah leutik gede sing kade mengenahan begitu. Ketika orang bukan nikmat disukuran, ketika batur di orang ngomongkeun urang masa bodoh boga patokan aing mau jadi sia mau jadi aing kacang ngomongkeun asa urang ngomongkeun. Nah, ketika batur minta maaf hampurakeun ngeunaheun hirup mah. Masyaallah. Ketika batur menang nikmat urang bunga, ya Allah. Ya apa lain batur kebeli motornya yang sol bibit euceuk. Naudzubillahimin. Berarti hatena teu beres. Maka urang aya nu sok bersihan atuh. Tuhir urang, hate urang insya. Nah, jadikeun maulidan ieu. Moga-moga berkah maulid Rasul ditambih keimanan. Amin. Ditambih keimanan. Amin. Ditambih keimanan. Amin. Panjang umur, jembar rezeki, anak saleh terus salihah. Amin ya rabbal alamin. Meureun pas 1/2